gampang dina mangsa anu daya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu pijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal biasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kedat nu maha kawasa Allah azza wa jalla syariat nama urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun ini nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang nah nu mawi di sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantenna mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Dar, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu, Brong? Nah, aya nu hajat di ramean di luar gunung atawa gaib nu ngageget di Gunung Halimun hajat. Kumaha maksud Kang Jumadi teh hajat? Komandan. Nyarek teu rame kumaha tuh Rawing? Sabab nu keur lumampah nuju ka Gunung Halimun ge lain ngan ukur urang opat Cisari langking ogi kebuyut ireng nu geus tangtu jago-jago nu sejena oge teu mustahil aya kene saja banden urang opatan upama geus tepi ka tempat nu dimaksud tangtu masing-masing pada hayang ngabdi milik eta kembang pancawarna didinya bibit kaributan geus moal bisa disingkahan deui Rawing ieu anu jadi kasarpanan akang mah Jumadi memang boga sawangan kitu teh lumasar kana katerangan ti si Rawing yen kibuyut ireng jeung si Keling keur lumampah nuju ka Gunung Halimun nu tangtu pikeun Jumadi jeung Odon mah geus pada apal saha kibuyut ireng jago anu geus eueuh pantar jeung tandinganana dina alam harita tur kawilang jalma anu beunang disebutkeun boga kasang tukang lambaran hirup anu teu merenah ngutamakeun sagala rupa cara jeung tindakan demi ngahontal kasenangan pribadina. Si Rawing ungut-ungutan bari nyarengi seuri manehna memang surti kana maksud caritaan Jumadi. Memang benar dicaritaan di Kang Jumadi secara langsung di Gunung Halimun bakal tepung jago-jago nu mikahayang kana eta kembang. Anu akhirna menjadi rebutan hubungan hiji. Teu mustahil lamun nepikeun ka patelak nu jiwa. Tahu teh kudu jadi sawangan kasalempangan di ayeuna Kang. Kumaha ge cebur batuna geletuk guys. Dibalik ngomong teh kumaha geletuk batuna kecebur caina we nu penting urang ikhtiar bener tuh laksana jeung tina mah usaha urang eta mah anu ngaturna eta banting bulung nyawe bekalah kamu lahek sare geuningan kumaha ieu teh Rawing manya kudu ditinggalkeun mah ku urang Jumadi ngareret kasih banteng bulung anu jelas sare sirana mulai ka dieu malah bari ejeung ngacai sagala rupa sigana teh geus keur diantepkeun Kang Jumadi tinggalkeun di dieu nya make kudu bingung-bingung teuing ngajagoan hudangna mamayakeun waktu atuh aya urang neruskeun lampu majeuna leureut ayeuna mah ayo si Rawing cengkat nangtung dituturkeun ke Jumadi jeung Odon nutup sakali di ka si Rawing bari nyarita nanya ieu teh Rawing banteng bulung rek ditinggalkeun di dieu kumaha ieu teh Rawing nya make jeung kumaha segala rupa nyantepkeun batuman Kang bangunnya mah ngan ukur leueuh ieu kana kasare kedatupkeun ya ayo urang neruskeun lampah Kang geus tong malire di si Anteng lah ayo mangkat Jumadi jeung Odon geus teu bisa loba dicarita ngadengi si Rawing ngomong kitu mah duanana nuturkeun lengkahna si Rawing anu geus mingeulan leumpang ninggalkeun eta patempatan kira-kira jarak 50 meter meureunnan sanggeusna leumpang di tempat leureuh si Rawing ngarandeg lengkahna ngareret ka Jumadi jeung Odon terus nyarita dipikir-pikir karunya di Kang karunya tuh si Anteng lamun ditinggalkeun teh itu kitu ge memang bela eta buta teh kedah urang udangkeun we Kang sinarewaseun teh si Anteng teh tuman kudu dibere perhatian si Rawing harita dongko bari nyokot batu leutik sagede kacang tanah meureunnan udang-udangkeun di dieu we Kang ye diwakilan ku ieu batu leutik ye
gurubuk gedaya si Anteng. Si Rawing nyintir kita batu leutik teh kuramo leungeunna. Siut, plepak. Batu leutik teh ngabelesat lepas na keranan. Siut, plepak. Keuna pisan kana lebah tarang si Banteng Bulu. Gurubuk teh si Banteng Bulu ngagurubuk kaget. Aduh, kunaon tarang nguing-nguing aya nyorot deui ka ngawing-ngawing. Aduh, ka ngawing-ngawing aya nyorot nya kana tarang larang nguing ka ngawing. Si Banteng Bulu bari ngusapan tarangna. Anu peureuh ngareret ka tempatna si Rawing jeung Jumadi katut odon di mana tadi leureuna. Si Banteng Bulung kaget mulai mikirna sabab didinya eueuh sasaha ngan ukur manehna we sorangan. Itu tinggal si Anteng Bulung wakil. Ngamanya ka ngawing-ngawing euy. Ka ngawing-ngawing ngabur ninggalkeun nuing aduh, kumaha nguing teu bisa balik. Ngamanya ka ngawing-ngawing. Oi, ka ngawing-ngawing. Oi, ka ngawing-ngawing ulah ninggalkeun Anteng, Kang. Si Banteng Bulu ngagero. Ngan waktu ningali kalebah tempat nangtungna si Rawing jeung Jumadi katut odon anu memang jarakna geus rada anggang. Si Banteng Bulu gancang urejat hudang bari ngagero. Wah, ka ngawing-ngawing mangeureyan nuing euy. Mentong ninggalkeun nuing ka ngawing-ngawing. Dago-dago atuh uing nu mamokonya mawing nyieun ditinggalkeun. Mulang itu ka ngawing-ngawing. Kajeleng. Si Banteng Bulu ngagajeleng luluncatan mulu nyamperkeun ka lebah tempatna si Rawing. Tadina merek ditinggalkeun ku Akang Teteng ngan dipikir di ku Akang kerunya cekeng teh sebab dinten teh Anteng teh bela ka Akang. Oh, mulang itu ngatukang ngawing-ngawing. Mangnya ngarek tega kang ngawingkang si ngarunya beng ngatukang ngawingkang ngenggeuskeun teu boga neon-neon jeung nyaha kang. Nyantong kalah ka sare atuh batur ngobrol di kalah ka resar. Nehman mah. Nehman kalah ka resar. Mun Kang aker brol ngob entong bari jeung resar herdung banan engke kurang direbe tut. Engke mun sakali-kali dikitu ku Akang mah ditinggalkeun sia Anteng. Ulah digap anglin ieu teh. Eta walanja-lanja yo ka penunggun mun hali. Urang ayeuna bener-bener balap jeung waktu ya kudu paheula-heula sabab nu lumampa nuju ka Gunung Halimun teh urang bungkul ka hati pangarahan di komandoan. Ka hati teh pangarahan di komandoan yo. Si Banteng Bulung ungleuk bari nembalan. Niat komandoan. Ngan eta naon bahasanya kitu geuning siga bahasanya panyolanana. Lain niat atuh siap kitu. Itu da bahasana kudu kitu maneh masugan. Naritana ka ngawing kuing diperngatikeun moal deui-deui uing nyare ngamun ngeukeun loro. Nyalus. Ayo urang neruskeun di lampahna mah. Sakumaha biasa Anteng lempang pang tukangna awaskeun kayan bisi aya mau ngamuk kaca beta cukup sih bulu-bulu. Nyiap ngomandon. Kekeh eta. Nyiap. Ayo Kang Jumadi, Kang Odan, urang ngeroyoh dia. Aduh, ampun, ieu mah yo, jangan nurut ka komandon. Awas ya, Teng, lamun Nehman resa ide, ku ingat ditoblak sia, betlok. Opatanana bering harita lalumpang deui akhirna beuki deukeut ka lebah tempat ting hargungna Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh duanana luhurtan. Sanajan can pati deukeut jarakna tapi si Rawing geus bisa ningali kalawan jelas yen di hareupeunana aya dua cirim jalma anu pada rubuh dina luhur lemah bari ting hargung nahan ka nyeri. Eureun heula Kang, eureun di hareupeun urang aya rubuh dua jalma tuh malah bari jeung ting hargung nahan ka nyeri. Sigan nampai geus aya kajadian di tempatan ieu. Pasti ya malah mun kieu mah. Aduh. Iya bae. Iya awas sih Teng. Kita mau omong di hareupeun urang anu keur nyandangan ka nyeri siga-sigana mah geus eleh tarung Teng tuh. Waduh.
menyawai kang ngawing-ngawing ngatingalin nama maningi pukitu ribu itu beningan kang ngawing-ngawing ya hanya ngeta jalamannya teh kang ngawing-ngawing betnya yakin ke akang pugu akang lagi kaget tinggal mau syahid dua jalma ieu rasa berkeun sangesna deket bagi sidik ayeuna mah Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh bari humargung nahan ka nyeri. Ki Jaroji ningali aya nu datang nyampeurkeun harita reuteup ka lebah Sirawing bari nyarita di Barung jeung sumengir nahan ka nyeri. Kisana teh aduh tulungan kuring leungit budi ilang daya tulungan kuring kidulur Sirawing nyampeurkeun ngadeukeutan neuteup antep ka Ki Jaroji terus ngareret ka Sarjan bari nyarita keur naon ieu teh geus karolot duaan kala ketinggal urer kieu dina luhur kaneuh geuningan dina deukeut kamarir aya naon ieu teh keur anyang-anyangeun manyagis karolot kieu ulin bari guyang dina taneuh Sarjan neuteub ka Sirawing bari nyarita aing keur anyang-anyangan aing tapi ulo jeung anu jadi kurung ieu ngeukeun nyendangan kenyeri teu nu ngajakna ancen kudu nulungan untuk menang gitu moyok ke kulo untuk bisa ngudang ngurang duaan untuk bisa ngudang itu ampun ya untuk bisa diantepkan untuk bisa ngudang ya selain kergulen kemana kernyandangan kanyeri ay anu bener yo kuring soalnya entok nyawa hampura lain ngalelewe mas yo ngan kuring ngerasa kaget geus karolot kieu kala katinggal orer dina taneuh aya naon ieu telur Ki Jaroji neuteub di ka Sirawing bari nyarita kula tadi geus patelak jeung Ki Buyut Ireng geus sakudir awak asaremeg satulang sani sarta leungit kakuatan tenaga tulungan kula ki dulur ulah diantepkeun kieu kabeh silih teuteub ngadengi Ki Jaroji nyebutkeun ngaran si Keling teh Sirawing banteng bulung Jumadi jeung Odon pada kaget ngadengi ceritan Ki Jaroji nu harita katingali bangun anu ripuh pisan sigana teh lain meni jadi karunya tungtung letinya aduh alah jalanan dia kisanak nyebutkan ngaran Ki Buyut Ireng malah nyebutkan tarung jeung Ki Buyut Ireng aduh bener yo mana ayeuna Ki Buyut Ireng na geuningan teu katingali maaf mas maaf yo lain ngeleleweng ya mana ayeuna Ki Buyut Ireng na Ki Jaroji nimbalan pananya Sirawing kalawan harapan dirina bisa aya nulungan Ki Buyut Ireng jeung budak lelaki rumajan ngaran si Keling pangi jeung kula di dieu nu tetela memang satujuan lumampah nuju ka Gunung Halimun anu akhirna manehanana nyebutkeun yen sahabain wani-wani lumampah nuju ka Gunung Halimun ngandung arti kudu balik deui lamun teu terus dibinasa cenah si banteng wulung harita kadengi nyarita deui wah mendingan bieu ngomongkeun ka ngawing-ngawing si burut mireng ngayang ngaliwat ngadieu aduh namun kitu mah muju buru-buru dinyusul ku ngurang Kang mula micen waktu ka ngawing-ngawing ngurang nyusul Kang jalanan gampang nyusul medeng ieu dua jalma teh kawilang tatu di jero cukup berat teh